Ting sewaktuna sahur, kalau ngobrol wae di tukang baru dah. Ampun, yang dibejakeun geura ku urang mah. Kak Aldin. Kak Ibu Kristin, Bu Kristin. Di waktuna sahur kalau ngobrol wae di tukang tuh. Pak Aldin. Aing kudu digebrekeun lah. Sahur. Woi, sahur. Sahur. Waktuna sahur, weh. Sahur. Si Cing lah nempatkeun cik urang daripada diperjuangkeun tapi kalahkah. Kalau ngobrol kieu lah. Sahur. Waktuna sahur. Mamanya kumaha kayak gitu. Sahur. Bisa ke sok kaduhung gitu kan. Nya sih emang bisa wae kaduhung tapi kan Salalaur sahur. sahur. Woi, Ada gorengnya kumaha. sahur. Kalau habis melewati masa eta kadung teh teu seberapa teh. Sahur. Anjir hari-hari kadung teh Salalaur sahur. Woi. Tinu aya kaduhung naon ge nyeri hatena terobatina gancang. Sahur. Tidak selama seperti yang kita pikirkan. Sahur. Nya. Sahur. Seperti layaknya Salalaur seorang sahur. Ngajar dog wae di tas sahur teh. Sahur. Seperti layaknya seorang laki-laki yang Woi. selalu berjuang Sahur. dalam kehidupan ini, Sahur. dalam semua percintaan. Sahur. Jadi kan ada guan lah itu, kita kan ada guan. Respon aing. Sahur. Tetap berjuang. Woi. Wah, Sahur. kumangke lah. Sahur. sabubukna Dah ya. ya. Asli nasabubung. Sahur. Jadi orang teh penasaran gitu, penasaran. Sahur. Ah, bae dah. Lain salah urang gitu, orang memperjuangkan geus gitu. Ari sakarana yang tunambung mah nya. Sahur. Sudah ada latihan sebenarnya. Anjir, iya sound. Backsound. Sudah ada durasinya sakarana berkali lah. Backsound. Itu direspon ya urang. Sahur. Jadi kita guys biarkan obrol ya. Ngobrol naon ya. Jadi pipa teh terjadi gitu. Terjadi. Gara-gara naon ya? Tadina Indonesia main berhubung terjadi di Indonesia nya teu main. Iya lo anjir aing diacukeun. Sahur. Padahal eta teh kesempatan. Sahur. Mun teu aya iraha deui sok Indonesia menang kesempatan kita. Bisa naik. Acuh aing diantepkeun wae. Sahur. 50 tahun Astagfirullah. yang bisa kitu teh. Peringkat Indonesia kudu nepi ka peringkat sabaraha heula. Sahur itu mana? Karek bisa. Ya Allah. Sahur. Ayeuna kan terjadi lah. Kupipan dilarang. Pika acuh kieu teh si goblok anjing. Aduh. Sahur. Teu bisa. Astagfirullahaladzim. Sahur. Aduh. Sabar tiara di order. Mabar. Tadi si Fajar eta ping deukeut kitu. Sahur. Nu deukeut pisan. Terjadi. Ya dekatnya sahur. Ngapalan alus. Geuling sih. Ya geulis tadi. Astagfirullahaladzim. Gede milik. Sakitu nama gede milik si Fajar. Mau udangkeun ana. Sahur. Jadi kan seberapa ya? Sahur we. Tadi nama si Asa teh geus meureun. Arsan sahur, Arsan. Biasa deh. Kan kaburu boga maung. Kaburu boga maung jadi Mau sahur. Sakit mak di Kirapi. Jeung ka Afrika kamari nih ada apa dengan ka Afrika. Kunaon sih meniteu ngagar kieu? Dulu nanti kita. Waktu nasa. Berarti cerai si ada jeung si. Selek. Waktu nasa.
kage jangan diungkul tuh. Main budaknya tuh. Budak nanti. Sahur, budak nantang. Budaknya sahur. Ah, siapa? Budaknya sahur. Bukan. Sahur. Anjing, sahur. Anjing. Goblok teh kumaha itu teh? Tapi tiara geulis. Aduh. Yo nongos aing tuh juga. Tiara geulis. Pikiran hari-hari gitu. Tiara geulis. Soalnya aja. Tapi curang mending nganu artis satu Sahur. mending ini. Sahur. Soalnya halus nyanyi. Ini orang nyanggu ya, tapi orang kaget. Sahur. Sahur hari-hari wae. Anjing. Sahur. Hari-hari wae kabeh. Abdi ngawurakeun sahur teh di gogo, mak. Aduh, anak apa? Aduh, kumaha atulah meni tengah garuku dasar. Hari-hari abdi diantepkeun wae ka undangan sahur. Aduh, diantepkeun wae tadi gua.